بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولازم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abdi Rahma Aulia, abdi ti Kawit SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Ngadegna abdi dina ieu waktos bade nyanggakeun pidato atanapi biantara anu temana puasa dina mangsa COVID-19. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur urang sami-sami sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Gopur. Ku alatan ku kersaning mantena urang sadayana tiasa silaturahmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos henteu amprok jonghok mung saukur dina jagat maya. Teu hilap sholawat miwas salam mugia dikocorkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur para sahabatna dugi ka akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Dina mangsa ayeuna kayaan alam dunya keur meunang cocoba ti Nu Maha Kuasa. Khususna dina lemah cai urang. Nyaeta wabah virus corona. Ieu virus katelahna COVID-19. Tetela matak guyur saalam dunya, teu di nagara maju, teu di negara miskin, kabehanana kabagean ieu cocobi teh. Ieu virus kacida babari pisan nepana. Kukituna sing saha nu keuna ku ieu virus kudu langsung diisolasi tur teu meunang aya nu ngalongok atawa anu nguruskeun ti jabat petugas medis. Hadirin rahimakumullah. Ngajaletkeun puasa dina bulan suci Ramadan tahun ayeuna beda jeung tahun samemehna. Kondisi anu ngaprihatinkeun ngajadikeun perhatian kanggo seluruh umat muslim di dunia. Kukituna pasti bakal ngadampak kana tradisi jeung kebiasaan dina bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Naon atuh anu kudu urang lakukeun sangkan bisa nyingkah ieu panyakit teh? Utamana ayeuna di negeri urang sorangan. Anu kahijina nyaeta kudu rajin ngumbah leungeun make sabun. Anu kaduana kudu make masker nalika kaluar imah. Anu katiluna kudu ngajaga kesehatan urang. Anu kaopatna ulah waka campur gaul jeung batur. Anu kalimana kudu rajin ngadua ka Gusti Allah sangkan ieu sasalat teh geura diangkat ku Allah Subhanahu wa taala di dunia. Amin ya robbal alamin. Rupina sakitu wae cariosan ti abdi, mudah-mudahan aya manfaatna umumna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.